Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangu di sareng simkuring Mang Ian kidemang gunung halu tia geningan anu mempesona anu manis anu kempot anu pangkasepna sa Jawa Barat cek manya dina acara anu maneh nyaeta Dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabahelaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejaneraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Jumad Kasarad bagian anu kadua karya Kang Cepi Setiawan atanapi Ari Salse nya Ari Salse we kakarek ngarangna teh. Nah, ieu episode kadua mu nya janten teu acan kabuka ieu caritana sapertos kumaha alurna gitu. Ulah ka mana-mana tetep manconya di channel YouTube-na Kidemang Gunung Halu. Namun satacana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe kana YouTube-na Kidemang Gunung Halu mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna nya. Tah YouTube simkuring aya 3 Kidemang Gunung Halu dongeng Sunda Mang Ian sareng kisah tanah Sunda. Anu parantos subscribe na simkuring ngahaturkeun ibu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi asing tiasa janten rencang nu ngahibur ka palawargi sadayana nya. Kanggo ibu-ibu bari masaknya segegerohna kanggo bapak-bapak bari nyantai nyikopai udud samsai ngabaheuhai nya ditepas. Oge di padamelanana di tempat konveksi bari ngajahit motong ngobrasna anu nuju ngarondana di tempat cukur asgarna nya. Para satpamna security sok mararanco di pasar di pabrik di kantor di perjalanan bari nyupiran pokona mah kadulu-dulu nu aya di lembur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerahnya nu ngalumbara bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian teh nya rencang damel landong katineung. Ulah hilap di like di komennya sareng di share ajakan batur dulur baraya nya. Orang-orang ngadekeun dongeng hiburan gitu klasik. Ulah di skip iklanannya da bager da etapan pemasukanana dina iklan gitu. Sareng saumpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuring teras hoyong apresiasi tiasa kana nomor dana eta sabaraha we saiklasna nya. Gitu etang-etang wewes parkir gitu palawargi sadayana. Langkung raos disambungkeun kana speaker aktif atawa tua masjidnya ngageleger komo jam 2 peuting we setelna tua masjid diontrog. Supados tinyang kolong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ilalakon Jumad Kasarad bagian anu kadua. Mangah kaparayun sadayana. Wilujeng ngadangkeun prung. Dina hiji kasempetan Raden Wijaya keur nyorangan di jero kamarna ngajanteng bari neuteub kayaan di wewengkon Karaton Wanaloka. Angin ngahiliwir nyalusup ngaliwatan sela-sela jandela anu dipapaes ku ukiran. Kamar anu lega di sisi rohangan ngajajar lomari kayu warna hideung di tengahna aya meja gede dilapis ku lawon bodas anu bersih tu rapi. Ari di luhureun mejana mangrupa bungbuahan teu weleh nyampak. Di palebah kenca aya rak anu eusina pakarang balati kujang bedaug jeung sajabana. Can deui gondewa jeung panahna ngagantung dina tembok kitu deui tumbak ngajajar aya kana puluhna. Kari hitungan poe mangka badis tutup bulan. Mudah-mudahan den awak rama teu kaburu datang minta jawaban. Kahayang mah kajen kuring anu nepunganana eta ge sanggeus bisa pangi jeung sancasena heula. Gerentes sang pangeran ngedalkeun ka hariwang jeung harepan.
Koloyong muru meja gap kana apel beureum mangrupa buah anu jadi kalandepna. Celetrok di kokos geek diuk dina kursi panonna ngulincer ka sajeroning rohangan. Reg teteupna eureun museur kana lambang karajaan anu ngajeblag dina tembok. Demi nagri kaula teu ieu boga rasa karingrang jeung kamelangsok sanajan dina akhirna kudu mulang karingaran. Gerentesna deui kawuh patekadan jeung leber wawanen. Ti lawang jandela anu muka ngadadak katempo kalakai rabeng katebak angin anu nyeor, Raden Wijaya haget cengkat laju nyampeurkeun jandela rek mariksa kayaan di luareun kamar. Dirina ngerasa heran sabab tara-tara tisasari angin nyeor di jero wewengkon karaton, tapi kakara oge ngalengka gebeg reuwas anu kacida basa nempo haseup hideung anu gumulung asup ngaliwatan jandela kamarna. Sred mundur salengka sukuna panceg ngawangun kuda-kuda leungeun katuhuna meureup sedengkeun leungeun kencana ramakah rada anggang tina dada. Sup haseup hideung anu gumulung teh asup ka jero rohangan laju muih lalaunan di hareupeun Raden Wijaya. Les ilang celegedeg tangtungan lalaki ngajirim. Sahandika Raden Wijaya nanya satengah nyentak. Hapunten anu kasuhun Raden, wireh tumorojog tanpa larapan, datang tanpa ngiberan. Pokna bari tungkul dampa leungeunna dirapetkeun dina dada. Ngarasa lain mangrupa ancaman, Raden Wijaya udar kuda-kuda, tapi keukeuh teu ilang waspada. Saha ari Andika jeung rek naon datang ka dieu? Nepangkeun simkuring Raksa Wiguna, Mahapati ti nagara Bujangkara. Pokna bari imut. Gebeg Raden Wijaya teu buru ngajenghok, tapi kalayan gancang manehna ngawasa diri, pokna nya deui bari neuteub anteb. Jadi anjeun teh utusan Denawakrama nu rek menta jawaban. Hapunten anu kasuhun, simkuring dongkap ka dieu teh sanes mangrupi utusan, nanging niatnya lira, wireh aya nu bade didugikeun ka salira. Simkuring dongkap dina kayaan tenang sareng teu aya maksad awon, malihan mah bade minang saraya. Hate Raden Wijaya ngadadak leah nempo sikep jeung ngadenge omongan Mahapati Raksa Wiguna. Mangga calik supados langkung rineh ngawangkongna. Kituna teh bari nuduhkeun kursi. Ge duanana diuk pahareup-hareup parijeng keukeuh jarakna mah rada anggang, sajongjonan taya nu kedal omongan. Di jero rohangan kamar bener-bener simpe bangun taya nu nyicingan. Raden Wijaya neuteub anteb ka semahna, beuki dititenan beuki ngarasa heran, samalah teu nyangka sababun nilikan pasemon jeung sikepna Mahapati Raksa Wiguna teh jauh tina gambaran anu kungsi aya dina pikiranana. Teu ieu barangasan estuning hade tata hade basa, teu adigung-adiguna nu aya ti kalah sikep ajrih jeung hormat ka dirina. Tapi tina sorot panuna kagambar pisan yen Mahapati teh keur mibanda kabeung berat anu nyangkaruk dina hatena. Kinten-kinten naon anu janten maksad salira sumping ka dieu teh? Raksa Wiguna ngahuleng sajongjonan. Sanggeus rumahu manehna kakara kedal carita. Salurus nama naon anu bade didugikeun teh kalintang abotna. Dalah abdi oge masih bingung, naha ieu teh demi nagri atanapi mangrupikeun sikep jalmi anu hianat. Reg Mahapati Raksa Wiguna nyelang rumahu, ret deui ka Raden Wijaya, panonna mimiti ngalimba. Sakali deui dongkap ka dieu teh sanes ngawakilan Denawakrama, nanging ngawakilan sadaya rahayat nagara Bujangkara. Maksudna
balakawe teu acan kahartos ieu teh Mahapati. Samemeh ngawalon Raksa Wiguna narik ambekan jerona kerahanan. Aya kalana perang teh mawa kajayaan jeung nanjurkeun wibawa nagri. Sok sanajan dina kanyataanna mah geus tangtu bakal loba korban. Teu kapido damel, naon kasauran salira teh leres pisan. Sahan hoyong perang atuh, margi saleresna mah ngunang karugian boh harta pon kitu di nyawa. Atuh pami kitu mah urang teh sapamadugan Raden. Raksa Wiguna malik mencerong. Kumargi eta, masalah nu aya di antawis karajaan urang teh bade direngsekeun tanpa perang campur ribuan pasukan. Cekap abdi nyaliran mayunan Denawakrama. Tah, anak itu mah sim kuring teh telepat nepangan, estuning luyu kana kereteg manah pisan. Sumuhun, malihan malangkung sae sapertos kieu, tengah barubahkeun kaayaan karaton paman. Atuh perkawis waleran, dina kasempetan ieu oge bade sakantenan didugikeun. Raden Wijaya nyelangeureunkeun omonganana, ret neuteup ka Mahapati nagara Bujangkara. Hapunten anu kasuhun, wireh lamaran Denawakrama teh teu tiasa ditampi. Sanes mung kaputusan Rama Prabu wungkul, nanging luyu kana aturan anu diagem ku karajaan Wanaloka. Anu unggulna, sakabeh pangeussi nagri Wanaloka dipahing kawin jeung anu beda garisan. Kitu rupina mah paman. Salurusna eta katangtosan teh sami sareng nu aya di nagara Bujangkara. Malihan mah ti wangkid Prabu Denawakrama kedal niat oge. Mamang teh teu sapagodos, nanging kumaha deui namina oge kapalai raja. Saya atuh pami kitu mah, hartosna urang teh aya dina jalan anu sami, nyaeta gugon kana tetekon. Ih, kantunan pisan Raden, margi upami dipungpang, tangtosna oge bakal ngundang mamala. Nyaku hal eta pisan, kanggo ngarengsekeunana abdi nyaliran bade mayunan Denawakrama. Raden Wijaya nyarita tandesna kerahanan. Mun seug hidup pangusi nagara Bujangkara, paman sorangan nu baris ngistrenan jadi rajana. Hidup anu teuneng ludeng, hidup anu bela nagri, nepikeun kawani nandonkeun pati. Raksa Wiguna nembongkeun kareueusna. Ah paman mah, Raden Wijaya kaisinan. Sanes pedah dipayunun Raden, estuning kasakseni pisan. Kieu carana mah mamang teh regreg, atuh mugia kapayuna di antawis karajaan urang teh moal aya deui pacengkadan. Rupina mah moal kajantenan salami urang ngawangun hubungan anu sae sapertos kieu paman. Tah, ku hal eta pisan mamang bade ngabuktoskeun wireh niat kasayan teh sanes mung sakadar cariosan wungkul Raden. Mamang teh aya kagegelan bade nyanggakeun hiji ageman. Ke sakedap. Raksa Wiguna meureumkeun panona, leungeun katuhna namprak dina luhureun pingping, sedengkeun ramo leungeun kencana dipake nutupan dada anu katuhu, percis anu dilakukeun ku guruna Basaharita. Raden Wijaya ukur ningalikeun, dina jero hatena ngarasa panasaran kana naon anu baris dibikeun ku Raksa Wiguna. Ret kana beungeut Raksa Wiguna, tapi barang ningali kana leungeun katuhu sang pati, gebeg Raden Wijaya ngarenjag anu kacida. Hiji sanjata mangrupa kampak geus aya dina cekelan Raksa Wiguna. Brai Mahapati. Brai sang Mahapati teh beunta, belenyeh imut. Ieu teh ageman anu disebut kampak Candragiwang Raden. Candragiwang? Raden Wijaya nyarita bari olohok bengong. Leres mangrupi sanjata nu baris meruhkeun kasakten Denawakrama. Saleresna abdi kantos nguping perkawis kasakten Denawakrama anu baris luntur ku cara ngagebugkeun Candragiwang kana mumuncangan anak anu kiwa. Kitu pisan cariosan pun guru oge, pangresa sancasena.
Numawi anjeunna parantos masrahkeun ieu sanjata kanggo ngungkulan kasakten Denawakrama. Nyanggakeun ieu Kampak Candagiwang pamugi salira kersa nampina. Nu leres ieu teh paman. Sumuhun Raden, nyanggakeun ieu senjata mangga kanggo salira. Duh, berat nyuhun berat nanggung abdi teh paman. Ih, teu kedah seueur emutan, mangga geura tampi Raden. Raksa Wiguna nyodorkeun Kampak Candagiwang anu ditanggeuy ku dua leungeunna. Brek Raden Wijaya Sideku, leungeunna namprak geusan narima ageman. Nyanggakeun Raden. Hatur nuhun paman. Temal Raden Wijaya sanggeus nampa Candagiwang. Ceg dicekel, laju diangkat, sajongjonan Raden Wijaya nitenan, gagangna hoe, seseukeutna rompang, tapi di tengah kampakna aya ukiran naga. Pok Raksa Wiguna nyarita kalayan leuleuy. Mamang parantos ngabuktoskeun niat hade demi hubungan di antawis urang. Nanging hapunten anu kasuhun, upami tos rengsi dianggo meruhkeun Denawakrama, mangka dina hiji waktos Candagiwang teh kedah dipulangkeun deui. Tangtos kitu pisan paman. Abdi janji saparantos rengse meruhkeun Denawakrama, ieu gaman teh tangtos disanggakeun deui ka salira paman. Mamang percanten sagemblengna kahidep Raden. Pidu Mamang nyarungan, tosnya Mamang suja undur diri. Mangga paman, sakali dihatur nuhun pisan. Walon Raden Wijaya bari tungkul mere hormat jeung pangajen. Les jiri Mahapatih Raksa Wiguna ngadadak ngiles, bul haseup hideung gumulung, laju kaluar ngaliwatan jandela kamar. Sajongjonan Raden Wijaya masih ngajanteng di tempatna, teteupna museur kana jandela anu muka, angin ngahiliwir nyalusup ka jero kamar, nebak awak sang putra mahkota nu masih kene ngarasa teu percaya kana kajadian anu cikeneh tumiba ka dirina. Red kana Kampak Candagiwang, senjata anu keur dipikiran sangkan kapibanda teh ku harita mah geus aya dina leungeunna kalayan datang ku cara anu teu disangka-sangka. Sajeroning hatena beuki tumuwuh wawanen jeung kayakinan dina nyanghareupan Denawakrama, blenyeh imut sorot panuna ngebrehkeun ka bunga. Paman Patih Jagatnala geurentesna laun. Teu loba mikir deui, Raden Wijaya tuluy ngaleos ninggalkeun kamarna. Kampak Candagiwang diselipkeun kana beubeur terus ditutupan ku bajuna, leos indit kebat lumampah muru kapatihan. Anjog kanu dituju, Mahapatih Jagatnala katempo keur diuk nyorangan bari ngumbar lamunan. Sampurasun, sora Raden Wijaya ngagareuwahkeun. Rampes. Paman, ceuk Raden Wijaya bari imut marah mai. Oh, Raden, mangga kalebet. Temal Jagatnala cong nyembah binarung hate teu boleh tumanya dumeh nampa kadatangan Raden Wijaya. Serog Raden Wijaya ngadeuketan, hapunten paman, ngahaja dongkap ka dieu teh sejang ngawartosan.
wireh abdi tos nyepeng kampak Candagiwang teh. Kumaha ku kupingan teh Candagiwang? Raden Wijaya teu loba carita ku siwel ngaluarkeun kampak anu ditutupan ku bajuna saterusna diacungkeun. Ieu paman, kampak Candagiwang. Mahapatih Jagatnala beuki colohok bengong. Panonna teu lesot mencerong kena kampak nu aya dina cekelan Raden Wijaya, serog ngadeuketan lalaunan bari keukeuh panon mah nitenan. Kenging ti mana ieu teh Raden? Apan ieu senjata teh? Nyaritana teu kebat deui. Raden Wijaya ngareret sakedeung kana kampak anu keur dicekelna. Ti Mahapati Raksawiguna paman, murid Kakasih Mahaguru Sancasena. Mahapati Raksawiguna? Jagatnala beuki molotot, awahing teu percaya ku dedengeanana. Sumuhun paman, anjeunna parantos sumping masihkeun ieu senjata. Keke, kumaha cariosna ieu teh? Balaka we mamang teh teu ngartos Raden. Kieu paman. Derek-dek Raden Wijaya nyaritakeun anu geus kaalamanana, ti mimiti didatangan ku Raksawiguna nu ngajak badami, anu akhirna ditungtungan ku masrahkeun Candragiwang. Sakabeh anu kaalaman dicaritakeun taya nu kaliwat, nepikeun ka Jagatnala unggut-unggutan dumeh daria ngabandunganana. Tah kitu carios nama paman. Raden Wijaya mungkas caritana. Upami kitu mah hartosna teu sadaya pangeussi nagara Bujangkara ngarojong kana kahayangna Denawakrama. Tapi teu nanaon ketang, hartina oge aya nu sadar kana kasalahan, jeung aya nu hariwang ku kaayaan anu baris disorang lamun tumut karaja anu sawenang-wenang. Leres pisan paman, dalam hapatina oge mungpang ku cara susulumputan. Nanging abdi kalintang mihurmat ka anjeunna. Wireh ngutamikeun kasalametan rahayat sok sanaos kedah hianat. Teu kapindo damel Raden, hiji waktos mah mamang kedah pendak sareng anjeunna. Duanana imut marah mai pisan, kabungah jeung harpan beuki malkaran dina hate sewang-sewangan. Panon poe kakaralugay, laju ngintip ti satukangeun gunung di palebah wetan, cahaya sumirat ngahibaran, halimun peurai lalaunan, laju naek mapakan luhurna tatangkalan, akhirna ngahiang ninggalkeun palataran. Isuk-isuk dihareupeun karaton karajaan Wanaloka, Raden Wijaya geus ngajanteng dina dangdanan sinatria nu rek indit ngalalana. Sirahna ditotopong kain loreng, calana pangsi, bajuna bodas dipapai solendang leutik warna koneng, kitu deui beubeur kulit anu ngalingker dina cangkeng. Mahapatih Jagatnala kaluar ti jero karaton, beungeutna katararieuh pasemon, ngarasa berat geusan Jajaputra mahkota anu rek indit ngalalakon. Laras Raden teh bade angkat nyalira.
Pokna ngemuka hariwang belenyeh Raden Wijaya imut. Sumuhun paman, ti awalna oge ieu pasualan teh parantos janten tanggeng waler abdi apanan. Nyanak rencang atuh supados aya batur ngobrol di jalan. Teu kedah paman, abdi miosnya lira bae. Nanging ieu teh sanes perkara anu gampil Raden. Sareng deui nagara Bujangkara ti panan tebih. Abdi ngartos kana kahariwangna paman. Keun ulah janten emutan teuingnya. Apan abdi mah tos biasa ngalalana. Raden Wijaya nembal tenang kawas nu teu boga karingrang. Sumuhun nanging jagat nala kalah ngaheruk. Perkawis denawakramanya urang cobian heula ku cara lemes. Mudah-mudahan tiasa diajak badanten. Nanging upami neungtreug wae mah nyawayana. Eta pisan nu janten kahariwang mamang teh Raden. Sing percanten paman. Sadaya ilmu pangawuruh anu dilungsurkeun ku salira tangtosna oge janten bekel kanggo mayunan sang denawa. Sareng deui apan candagi wangtos aya janten gaman anu nyarengan. Jagat nala ngahuleng sakedeung panuna nu teu pinuh ku kareueus. Mugia lancar Mugia lancar sapapaosna Raden. Bral diduakeun pisan kasep. Pokna deui bari tuluy ngarangkul. Hatur nuhun pisan paman. Sanggeus udah rangkulan, Raden Wijaya ngaleos muru kuda tunggangan, kalacat naik geek dina sadel, belenyeh maledogkeun imut bari unggeuk. Ya, pokna bari ngeyedkeun tali kadali. Kuda nangtung binarung ngaringkik, suku hareupna totojer, sanggeus kitu. Bretek lumpat ninggalkeun palataran karaton Wanaloka. Kebat lumampahna Raden Wijaya nu tunggang kuda, sanggeus kaluar karaton ngaliwatan puseur dayeuh laju muru ka jalan desa, nyorang pilemuran jeung pasawahan. Beuki lila beuki ngajauhan akhirna anjog ka bates karajaan. Lengkah kuda antare basa asup ka pileuweungan anu simpe, sora talapokna kawas anu ngaweuhan, panon poe beuki luhur, tatangkalan beuki rapet, sedengkeun jalan anu disorang kalah beuki heureut. Gancangna carita Raden Wijaya geus anjog di gerbang nagara Bujangkara, srog dua ponggawa nu samapta pakarang nangtung ngahalangan jalan. Tumbakna malang bari pasemon barangasan. Hop kisilah, cek ponggawa nu kumisna baplang. Raden Wijaya maledog ku imut saterusna jeleng turun tina kudana. Pok deui ponggawa anu keur jaga teh nanya sanggeus adu hareupan. Kami yakin andika lain pangusi nagara Bujangkara. Jawab sing bener, di mana asalna jeung aya maksud naon datang ka dieu? Sajongjonan Raden Wijaya ngahuleng. Lamun ngaku nu sabenerna, geus tangtu jadi mamala. Asana mah mending ngareka alesan wae nu penting bisa asup ka karaton. Gerentesna bari malik mencerong. Nah ditanya teh kalah melong. Hayo gancang geura jawab. Hapunten anu kasuhun, abdi ngaja dongkap ka dieu teh bade nepangan Mahapati Raksawiguna. Aya maksud naon nepangan Gusti Pati? Bade masikeun kuda, margi sababaraha waktos kapengker anjeunna teh kataji ningal kuda ieu. Srog ponggawa beuki ngadeuketan laju nitenan. Nyaan, gagah kieu kuda teh. Paingan Gusti Patih bogoheun. Sumuhun kuda petingan atuh da ieu mah. Walon Raden Wijaya. Gustang tuh hade piara. Eta geura ku jelugna. Cek ponggawa gogodeg awahing milu reueus. Hapunten anu kasuhun, bilih Gusti Patih ngantosan. Raden Wijaya nyarita mamandapan. Nya, sok atuh. Terus wae lombangnya. Ieu jalan teh berasna ka alun-alun. Tuh, geus di dinya mah langsung we ka karaton. Gusti Pati pasti nuju aya di lebet karaton geura.
Atur nuhun pisan, mangga dikantun. Raden Wijaya nembal bari tuluy ngalacat kana tonggong kuda deui. Bretek kuda lumpat deui mudu ka puseur nagara, breng ke kebul balas talapok ka tempo nyerebeng bangun anu marengan. Beuki deukeut ka puseur daya, kaayaan beuki rame, loba warga anu lalar liwat, kitu deui anu daragang meh ngajajar sapanjang jalan. Di tengah alun-alun katempo aya sababaraha riungan, geus tangtu anu keur main dadu, sakapeung surak awahing meunang taruhan, tapi pikeun anu eleh mah beungeutna bangkeun nu awahing geus karugian. Raden Wijaya ngaraandeg, panonna ngulincer nitenan kaayaan sabudeureun, ngarasa hookeun dumeh salila ieu anu kadenge ku dirina mah bangsa siluman orai teh teu jauh tina sifat kasar jeung garihal. Tapi anu harita kasaksian bet sabalikna, dayeuh anu aman tentrem, rahayatna hirup sauyunan, jeung taya papaseaan sanajan ngariung dina pangaduan. Breh nembongan kereutan beungeut raksa wiguna, gelenyu Raden Wijaya imut, mikareueus jeung mihurmat pisan ka dirina. Red kapal bah kenca, karaton nagara Bujangkara katempo teu jauh ti dinya, temuk batu ngurilingan wewengkon padaleman. Lian ti kandel teh jabaning jangkung, di luhureunna namang pirang ukiran naga jeung orai ngajajar rada paanggang, kitu deui dina gerbang anu kacida badag, ukiran anu sarua mapaes bari jeung ngajeblag. Srog Raden Wijaya ngadeuketan anu jaga gerbang bari nungtun kudana. Alesan jeung maksud anu sarua jadi marga lantaran ponggawa teu ieu neundeun curiga. Akhirna Raden Wijaya dibere idin pikeun asup ka wewengkon karaton anu palataranana lega. Anjog kahareupeun bali irung, kasampak para pangagung keur ngariung, kalayan teuneng taya karingrang Raden Wijaya muru ngadeuketan. Sakabeh anu aya ngarasa heran nampak kadatangan anu teu dipikawanoh samemehna. Sakabeh anu aya ngarasa heran nampak kadatangan anu teu dipikawanoh samemehna, kitu deui Denawakrama ukur mencerong kanu uluk salam bari tungkul mere panghurmatan. Mahapatih Raksa Wiguna teu burung olohok, ngarasa teu nyangka yen baris kadatangan Raden Wijaya dina waktu harita, tapi sikepna robah tenang milih cicing jeung nyaksian. Pok Raden Wijaya nyarita, hapunten anu kasuhun, wire simkuring dongkap ka ieu patempatan teh estuning jabung tumalapung, tumorojog tanpa larapan datang tanpa ngiberan. Sanika? Senopati Aryadena nanya bari ngabedega. Abdi Raden Wijaya mangrupi utusan di Karajaan Wanaloka. Gebeg sakabeh nu aya ngarenjag, komo Prabu Denawakrama mah teu sirikna nepikeun ka olohok. Tapi kituna teh teu lila pok ngandika. Teu burung datang oge geuningan. Sina kajero Senopati. Eta utusan teh geus tangtu rek mere jawaban. Ceuk Denawakrama marah mai saharita. Sanggeus nampa parentah ti rajana, Aryadena ukur bisa mere jalan bari saterusna mah marengan. Cong Raden Wijaya hatur sembah ka Denawakrama. Salam kawilujengan se. Bagia Raden, wilujeng sumping di nagara Bujangkara. Sareng saha ka dieu? Abdi nyalira se. Ulah, nah tubut nyalira. Awatos tuing, mangga calik Raden. Hatur nuhun pisan Sun. Cekap di dieu bae. Kumaha kabarna Prabu Cakrawidarma oge Ibu Ratu Daramang? Sae aya hibar pidua Sun. Dupi Nyi Mas Ratnapuri damang oge. Damang palihan masa daya anggota kerajaan teh nuju aya dina kabingahan. Sakedap deui bade panen raya. Tah, kaleresan pisan atuh. Boa sumpingna ka dieu teh bade nangtoskeun tanggalnya. Raden Wijaya sajongjonan ngulincerkeun teutepan ka sakur pangagung. Barang red ka Mahapati Raksa Wiguna, Raden Wijaya unggeuk bari mesem,
Pok Denawakrama ngandika deui. Jantun kumaha Raden, saya nama langsung wae rumaos teu sabar ieu teh. Raden Wijaya narik ambekan jero, treup neuteub Denawakrama, pok nyarita. Hapunten anu kasuhun Gusti Prabu. Saparantos ditimbang-timbang sareng janten bahan gempungan di kulawarga karaton. Aya sababaraha hal anu bade didugikeun ka salira dina danget ayeuna. Oh nya sok, kuda tepikeun Raden. Anu kahiji mangrupi amanat ti Rama Prabu Cakrawidharma kanggo ngadugikeun pangajen anu kalintang ageungna. Wireh salira parantos aya niat sae kanggo migarwa Punraka, nyatana Nyimas Ratnapuri. Ih, atuh kantonan eta mah Raden. Mangkaning niat kaula teh saestuna pisan. Kalayan di dasaran kacinta nu taya hinggana. Semun kahartos pisan sun. Nanging hapunten anu kasuhun. Dumasar kana tetekon sareng aturan ti karuhun. Rupina mah kasebat pamohalan upami salira Prabu ngadahup ka Punraka. Naon? Jadi lamaran kaula teh ditolak. Denawakrama nyarita bari haget nguniang, rai beungeutna ngemang wera, sorot panuna seukeut buburi lengan, dadana turun naik ke aturan awahing amarah anu ngalimpudan. Hapunten anu kasuhun, rupina kitu mangrupi waleranana. Raden Wijaya nyarita laun bari cong nyembah. Urang ajar, kaula geus ditolak sapajodogan. Kieu carana mah Cakrawidharma geus ngahina kana wibawa kumana kaula. Pokna bari lajag lejeg. Sakali dihapunten, sanes nampik pangasih, nanging kasebatna tuluyu kana aturan. Kaula tuh hayang nyaho, nu puguh mah sia jeung sakabe pangusi nagri Wanaloka geus ngawiwirang ka kaula. Ku hal eta pisan, kaula rek ngabuktikeun omongan. Ulah samat kaniaya. Dina waktu nu moalilah deui, Wanaloka rek dilatakeun jeung lemah. Kuniang Raden Wijaya cengkat, teutupna teu eleh seukeut, treup mencerong Denawakrama. Ulah waka mikiran Wanaloka, sang hareupan heula kaula. Pokna tatag. Urang ajar sia, abong budak satepak, nyarita teh padu murag. Heug, ayeuna keneh dipodaran ku aing. Blesat Denawakrama sajorelat narajang, leungeun katuna Ramakah bari jeung katempo bijil kuku anu ranggoas. Nyurbuk tarik pisan ngarah kana beheung Wijaya. Wijaya anu geus hayaga ti anggalna, rikat ngagiwar ku cara ngiseudkeun suku, plos panarajang nyamos, jeleg Denawakrama nangtung ngabedega. Di luar sia, aing teu hayang ieu karaton kacekcekan ku Gusti sia. Kitu nate bari tuluy ngablesat muruka pakarangan. Raden Wijaya tegimir, gejret nincak lemah, blesat nusul Denawakrama anu geus ngabedega di luar. Barang rek adu hareupan, seak Denawakrama miheulaan narajang, bangun anu teu mere kasempetan ngarenghap ka Raden Wijaya. Ramo anu jingrong sakolebat ngileber rek ngarweg beungeut, lep Wijaya ngelok, breh manggih sasaran. Perup anu geus buleud saharita dipake ngahanca dada Denawakrama anu kabuka, jebrod neungeul pisan. Wah! Denawa nahan ambekan, jarig-jeug dadana kabeunangan. Urang ajar, cucua sia. Pokna bari tutunjuk. Hampura dabungan Andika teu bisa diajak leuleuy, nya kapaksa kuring ngahayonan. Raden Wijaya nembal bari teu leupas teutepan. Nyaan lain heureuyna teh. Jadi sia geura tangah kasadapan geura tungkul kana jukut. Papatkeun jampe pamake. Ketrukun ilmu panemu. Sakudeung di sia bakal modar deuleu. Sanggeus nyarita kitu, reup Denawakrama peureun, biwirna kunyem-kunyem. Seor angin ngadadak lilimbungan, laju museur ngabuleun awakna. Tekung silila, jeleg
awak Raja Siluman orai teh ngajurung kuno ngajangkungan, breh dina leungeun katuhuna geus kasampak nyekelan tumbak. Modar sia. Seak tungtung tumbak dipapaskeun kana awak Wijaya, sajorelat Wijaya ngagiwar ku cara ngajaul ka tukang, bareng jeung sukuna anu napak deui, congo tumbak geus ngarah kana dadana. Juralit, juralit, Raden Wijaya jujuralit anu akhirna ngajaul luhur pisan. Nya harita basa Wijaya ngajaul jadi kasempetan Denawakrama pikeun ngahambatkeun tumbakna. Seak bletak Raden Wijaya anu keur ngajaul teh kabeunangan, sukuna nepikeun kapotong. Kalayang gubrag Raden Wijaya nibalemah bari muringis nahan ka nyeri. Modar sia. Denawakrama ngarahkeun deui congo tumbakna. Sanggeus Raden Wijaya ngawasa diri, manehna kalah ngahaja teu ieu gerak bangun anu pasrah, tapi leungeunna geus nyekel Candragiwang anu masih disumputkeun di satukangeun baju. Ya! Denawakrama ngagero bari ngangkat tumbak rek ditancepkeun kana awak Raden Wijaya nu ngalungsar. Bareng jeung kitu, seret Candragiwang dilagar, gorentel muruka antara suku Denawa anu bajegar, kalayan sakolepat. Seak Candragiwang dihembatkeun kana mumuncangan. Kalayan sakolepat. Seak Candragiwang dihembatkeun kana mumuncangan kenca Denawakrama. Bletak. Wah! Sang Denawakrama ngagero handaruan, mamarasna geus kabeunangan. Tapi kituna teh rikat nalapung Raden Wijaya satakerna. Celeng Raden Wijaya ngaceleng ka awang-awang, kokoleangan teuing ka mana. Gedebut awak Denawakrama ragrag sapisan, ter ngadadak euneur kawas nu kalinduan. Pamiarsa sadayana, waktosna parantos tenyekapan deui geuningannya, cag urang tunda ieu lalakon Jumad Gasara teh nya. Sigana ieu Raden Wijaya teh nya, Pangeran Siluman nya di Kerajaan Wanaloka teh bakal ngaclong ka ditu tuh. Ka Cimahi. Kudu brag. Langsung pas di Ramayana pisan. Langsung balanya gitu. Jadi sigana ieu Raden Wijaya teh bakal ngalayang lah geragna teh di alam manusia palawargi sadayana. Udapan dicaritakeunna sakti pisannya ieu Denawakrama teh. Cag urang tuna di Hanyuang siang, urang teu neun di haneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.